ieu paling penting urang ngamankeun pagawean urang supaya jadi nilai ibadah di hadapan Allah. Nah, itu penting banget. Tidak. Bahkan teh para jamaah sadayana dina urang setiap pagawean dia termasuk dahar nginum mandi eta teh itu sakabehna jadi ibadah. Itu mandi kurang nginum dahar teu sakabehna jadi ibadah. Itu dianggap jadi ibadah kabeh. Aya nu jadi mubah, aya nu jadi haram. Tangkep tuntutanna 40 urang teh kumaha lamun make bahasa Arab kedahar ti kabeh. Kitu nu diaoskeun ku Imam Bukhari teh kumaha tah tangke didakwah ku Allah di akhirat. Anu si imam nu 40 urang anu teu nyaho kana bahasa Arab bakal didakwah ke akhirat. Siap-siap we. بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala wajhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sampun kepayun urang sami-sami nyanggakeun puja sareng puji ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam lahir ka junjungan Allah Subhanahu habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layan mudah-mudahan kurang sadaya nasib kini sahabat mematikan Rasulullah ya Allah Rabbul Alamin. Bilorotin Nabi Mustafa wa Rasulullah Mustafa. Alhamdulillah wa syukurulillah dan terus ngalaksanakeun tawasul tidak yongi kalau yang kurang niat karena Allah. Mudah-mudahan melaksanakan sinai dinarik Allah Subhanahu wa taala. Saya sanes para jamaah sadayana urang dina sagala laku lampah dina peribadahan urang kedah mukhlisina lahuddin ikhlas dina ngajalakeun agama Allah dina rupi-rupi tujuan di alam dunia eta daya sanes niangan karidon Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kurang dina ngaji, dina usaha seueur ibadah teh. Makakan kurang jadikeun tah sakabeh nu kurang dijalankeun hidup dalam dunia teh supados janten pahala ibadah. Dan sakabehna eta ibadah itu mata jadi ibadah lamun ke ibadah tolak ilmu. Jadi itu jadi ibadah lamun orang ibadah dengan daya rumah mardu datun latu padu ditolak we amalna ku Allah. Kata dituna para jamaah sadayana dina ngaji teh ieu penting ngajadikeun hiji kamakbulan dina perkara amal urang. Tidak jikir sami orang anpeda lam orang nurutkeun dina pahala mah nu paling ngeunah mah dina aosan teh iwal ku ngaos sholawat. Di sholawat mah bari jeung sare ge aya pahalaan sholawat. Itu ya pahalaan. Kajian teh urang ucap saucap-ucap mah aya sholawat mah aya pahala. Akan istimewa sholawat. Nah, jadi dia para jamaah sadayana berarti urang dina kaayaan urang laku lampah kurang dilakukan di isuk nepi ka beurang, di beurang nepi ka sore, di sore nepi ka peuting, di peuting nepi ka isuk deui terus muter 24 jam teh muter teureun. Nyaho-nyaho geus jam riosan teh urang ayeuna. Karasana mah cangkeng nyeri hutu eueuhan tah mulai karasa. Gitu, karek karasa kayak sama akibat tambahan atuh gawena sama gawena banting tulang teh nya jadi awak mah dibantingkeun. Masalah banting tulang teh lain tulang nu gobetkeun.
Imajin awak-awak ngebekin gitu. Tapi kita para jamaah sadana iya paling penting kurang ngamankan pegawai kurang supaya jadi nilai ibadah di hadapan Allah. Nah, itu penting banget. Tidak. Bahkan tetap para jamaah sadana dina orang setiap pegawaian dia termasuk dahar minum mandi eta teh itu sakabehna jadi ibadah. Itu mandi kurang minum dahar teu sakabehna jadi ibadah. Itu dianggap jadi ibadah kabeh. Aya nu jadi mubah, aya nu jadi haram, aya nu jadi makruh. Itu kan. Mun urang ningali hirup mah asal biasa kitu nya. Asal saluyuna da hirup kudu daang kudu minum, tapi eta daang teu minum termasuk mandi jadi ibadah. Gitu. Tah tak orang kudu nesian ku aku teh kita, nesian ku urang. Nah, ieu teh ngajadikeun hiji supaya urang ngeta dina hirup teh kan tujuanna teh indah liya'budun terkecuali urang teh tibang kita ibadah ka Allah. Jadi tah ibadah ka Allah ku urang hirup teh diciptakeun jelema jeung jin teh eta diparentahkeun ku Allah kita ibadah. Hanya teh ibadahna aya mahdo aya guer mahdo. Aya mahdo aya guer mahdo itu tetep teh antara ibadah mahdo jeung guer mahdo teh eta teh nyata supados urang makbul dina peribadatanna. Jadi tetep lamun untuk itu mah teu makbul basa. Itu teu makbul. Kitu nya. Tah penting pada jamaah sadaya. Nah, orang teraskeun pada jamaah sadayana dina perkawis urang dina masalah adus geus diterangkeun adus teh aya nu wajib, aya nu sunah, aya nu mubah, aya nu makruh, aya nu haram gitu. Maasi hati itu haram tapi sah. Berangulah salib para jamaah sadayana. Wajib hukum adus wajib teh ija najarul gustal masnun bila mana najar orang najar dek adus sunat ngan najar niatna mana nu adus sunat teh termasuk orang ngeta adus poe Jumat sunat atarapi adus mana deui adus sunah mah termasuk kurang sok adus lebaran gitu ya. Eta adus sunah. Tapi lamun dinajarkeun pokona mah Jumat aya mah urang dek najar dek dek mandi sunah we dek mandi dek adus gitu. Itu lamun dinajarkeun mah hukumna jadi wajib. Gitu. Lamun dinajarkeun jadi wajib. Termasuk mana deui? Furudul mani termasuk kaluarna cai mani wajib ya. Termasuk kurang 5 wajib ya. Nah eta wajib ya. Wa mandubun jeung nu disunahkeun mah dina adus teh hukum nu sunat mah kadus di Jumati wal idain adusna Jumat jeung adus poe lebaran. Jadi orang adus lebaran itu idayan lebaran Idul Fitri, salat Idul Adha, sunnah kan. Adus urang dina Jumat ya sami hari jamaah sadaya. Kan Jumat teh urang adus heula. Gitu. Begitu urang begitu dek angkat Jumatan, mandi heula teh ngaranna adus Jumat. Nawaitu husna liyaumil Jum'ati lillahi ta'ala sija abdi niat adus poe Jumat gitu. Selalu. Kira cina waktu Jumat teh mulaina Jumat teh dia bersih hayang nyaho. Saestu nama itu orang teh loba kabid'ahan dina Jumat teh. Matakan jelema cenah. Kanyahoan kaimananna ditinggali berangkat Jumatna. Jadi lamun cara Jumatna maka jam 12 mah imana leutik gitu. Leutik. Jam 12 matah cirian. Jadi si iman detik itu. Jadi bisa ditinggali teh gitu.
tinggal itu orang kira-kira jam berapa orang? Jam 1 makanya. Jam 1 malah Jumatan udah naik molor. Gitu ya. Masalah. Jumat gitu. Jadi bisa ditinggali Jumat gimana? Tina mangkat nak. Tina mangkat. Gitu Jumat. Ira awal waktu Jumat nak. Bahkan cenah gitu. Kurang teh lamun cara berangkat jam 11 ke. Tapi asma teh bid'ah. Jam 11 teh. Jam 11. Jam 11 itu teh. Kira kita gitu. Udah jam berapa tuh makan nak? Asal hampir ngaji kita balik pakai ya ngaji. Mau di bejaan balik pakai, mending kenyaho lah. Mending kenyaho guys. Nyaho pakai nyaho anggar we langsung pakai ngomong hukum ka batur. Ngomong gitu, udah dari pakai itu sorangan ge. Kapungkur mah ulama kapungkur Jumatan teh marah obor. Kira-kira mau obor jam berapa? Jam 3 pernah di Jumatan sebulan. Jadi poek keneh maksudnya mah. Poek keneh teh marah obor. Marah obor. Poek keneh teh spring gitu. Masyaallah. Matakan urang lurutkeun dina Jumat teh para jamaah sadayana kunaon sababna tiba heula urang aya ku Jumat teh tos miliaran. Tong sok gawe, ayo urang mah gawe teh gawe kalam bengong di imah. Maksudna mah teh zikir di imah teh isuk nepikeun ka Jumat teh. Teh zikir maksudna ya. Itu teh urang mah timbang libur gawe aya ngalamun mah ander ngalamun keneh. Itu ander daripada ngalamun mending gawe deui wae atuh. Gitu. Dina Jumat teh seueur pembahasan Jumat teh kieu urang bongkar para jamaah sadayana. Jadi kayak ayat syarat sah Jumat, ayat syarat Jumat, kan ada beda. Ayat syarat sah Jumat, ayat syarat Jumat. Di sini ayat di mukimin itu ayat di mustawtinin. Jadi kita ini teman. Ngan ada jelasna urang isuk-isuk teh. Nah, saestuna mah urang dina wengi nage gitu wengi Jumat teh dina urang rek jam 3 jam 4 geus meunang teh dirinya niat adus Jumat meunang geus nyata teh geus urang besok teh mulai lamun jelema adus Jumat morolok tah dosana kumaha tuh henteu adil anugerah Allah ngan kusaha urang mah tah adus Jumat teh hese. Coba masuk ada Jumat lah. Masuk naon? Dijikan. Jadi harus mandi gede. Harus Jumat kan, harus Jumat. Tidak adus teh. Guys, kata berarti dina adus Jumat jeung adus poe lebaran gitu. Nah, oke, dina mazhab Imam Syafi'i dina Jumat teh kedah 40 urang gitu. Kedah urang dina khutbah ngangge lugatul Arabiyyah, ngangge bahasa Arab gitu. Kumaha lamun teu nyaho meunang teu diterjemahkeun. Nah, kaya itu aya hukumna. Meunang apa teu diterjemahkeun. Tangkep tuntutanna 40 urang teh kumaha lamun make bahasa Arab kedah ngarti kabeh. Itu nu diawaskeun ku imam khutbah teh kumaha tah tangke didakwah ku Allah di akhirat anu si imam nu 40 urang anu teu nyaho kana bahasa Arab bakal didakwah ke akhirat. Siap-siap we siap-siap urang siap-siapna ditah usaha jadi bodoh lamun tiba tong aja paling teh geus jadi syekh kabeh atuh nya jadi abuya tuh qasim abuya qasim eueuh cenah. Aing kadal qasim jeung bayal qasim aya. Urang teh diparentahkeun ngaji teh kita belajar urang bahasa Arab supaya nyaho anti terjemah. Gitu. Lamun ditanya teh mah anjeun berapa tahun? 60 tahun. Aing bade 60 tahun teu nyaho hutah-hutah aja di sina. Henteu. Nah, perkara itu enggak gabah dina hirup tong sangeunah-ngeunah kadek. Itu urang teh loba persoalan itu dalam diaji mah.
Ai paros mah ulang geus mah ulang paros mah geus. Entah buru di pikiran ulang. Otak liar ya sudah masalah. Loba persoalan lain persoalan hidup lain. Seakan-akan persoalan hidup teh duitnya, berapa teh persoalan hidup teh daang berapa teh. Persoalan hidup teh loba di akhirat teh nu bakal digusur urang dina perilaku urang. Bakal diseret ge. Asa tentrem lamun geus kelani tentrem. Boga beas tentrem. Boga dengan sanggup tentrem. Teu dipikiran eta mah. Gitu. Kalau pikiran anak, komo anak pikiran jelema geus pikiran kana serupa-rupa geus dia. Itu masya Allah tuh lamun jelema kadinya mah pikiran anak moal daek nyangan anu leuwih loba madarota. Moal urang boro-boro dek laju atuh pikiran eta ge urang bingung. Boro-boro urang dek maksiat, boro-boro urang dek main, boro-boro urang dek mabok. Mikirin tanggung jawab urang ge ibadah teh masya Allah. Geus tepican urang ka level ieu ditarima akan teu. Jarang pikiran urang. Apakah sholat aing kamari diterima apa henteu da urang pikiran eta. Tuh, nu aya ge aing kamari kumaha ieu dagang di ayeuna kudu kieu terus ieu teh ya masyaallah. Ya. Dalam ngabahas ieu mah di daerah urang mah moal asup. Moal tetapi urusan aja beuteun. Betul ya masyaallah. Gitu ya. Eta kitu jalan jelema anu datang ka dia. Mah ieu. Kumaha hirup ieu salat tarawih kumaha wudu kumaha coba pangariksakeun. Lamun anu hayang beunghar mah loba. Itu hayang beunghar, hayang laku gitu kan. Itu mah loba. Nah, berarti para jamaah sadayana sunah tah hukumna urang dina adus Jumat jeung adus dua lebaran Idul Fitri, Idul Adha. Guys, wa mubahun jeung aya nu hukum mubah kade. Kumaha nu mubah teh? Aya mubah teh aya ganjaran. Jadi setiap nu urang dilakukeun eta jadi ganjaran henteu. Tong dianggap orang jadi pada itu orang perlu daan, orang tekan perlu minum, orang tekan perlu sare orang apakah jadi ibadah apa henteu, dahar orang apakah jadi ibadah apa henteu, minum orang apakah jadi ibadah apa henteu. Tetap di pikirannya orang masih bawa geus beuteung warak hees we gitu. Gitu tuh. Mana anu mubah? Anu mubah mah iza kana li tabarrudi aw tanazzufi biduni niyyati shalihah. Dina nu mubah mah adusna teh mandina teh ti bangsa ala kadar supaya seger hungkul biduni niyyati shalihah. Teu aya niat hade teu aya ti bangkieu we. Mane ari nek mandi kumaha niatna urang mah mandi teh da sabareuda we supaya geunaheun kana awak seger bang kitu we hungkul teu ibadah. Saya, tak, kurang kumaha hari mandi itu orang kan sebut kena iya supaya awak tong kotor ting atau supaya bersih gitu ya, gitu kan, wadah teh ya, cuma orang pikir dah lah terang dah supaya sebuah, dah lapar gitu guys, nah jadi ibadah dah lah gitu, kira kalau tapak kurang. Berarti urang teh daan minum nu paling sering daan jeung minum ternyata terjadi ibadah daan jeung minum. Komo ditambah kadaharana haram. Ini nu bahaya mah ya. Nu bahaya deui kadaharan haram. Aya ladang bohong di jerona, aya ladang kaharaman di jerona. Aya banda batur nu kadaharna, aya buah batur nu kadaharna, aya nu lain hak urang nu kadahar. Didinya kene harita kene punten moal bener hatena moal upomo kemenangan segala namanya tidak eta kitu tah
awit tanadzufi biduni niyati sholiha eta mah ti bangsa ala kadar leuwih mah mandi teh deui mah hareuda we supaya segar itu tanpa aya niat hade aya niat hade ye maka eta mah mubah terjadi paal ya sia we nya gitu aya anak sia-sia dia tetap makakan orang lamun setiap mandi niatan ieu teh naon nyata urang dek bebersih kusabab disunahkeun ku Kanjeng Rasul berituna diparentahkeun ku Allah niatan teangan jeung kahadian dek mandi dek mandi urang dek salat dek mandi urang teh mandi teh ieu bebersih awak bisa bebersih teh sebagian tina iman begitu kan nyata mandi kira-kira urang mandi ahli torikoh aja mandi ahli torikoh masya Allah berapa mandi jadi urang lamun dina mandi gitu bangsa Allah kadar mandi hungkul gitu mandi teh supaya ngasepkeun lamun kieu niatna maneh kunaon mandi abeh naon abeh ganteng emang di kamana maneh supaya ke nganjang diterima gitu di bangsa Allah kadar jangan ganteng tanpa orang dek bikin ngabersihkeun ngajurkeun kana sunah Kangjeng Rasul gitu usap urang teh ka Gusti Allah teh resepkeun kanu bersih teh itu ilal mutahharun resepkeun kanu bersih gitu resep urang dina bersih supaya bersih ka parentah ti Allah gitu sunat ti Kangjeng Rasul eta teh penting kan dia jadi nilai ibadah berarti selama ayeuna urang dina dahar dina nginum termasuk urang dina sare ge sami urang lamun dina sare sami sare ge kade lamun dina sare dina kaayaanna sare tapi urang henteu niat dina sarena terkadang urang mah sare teh tiba ngahilangkeun lelah supaya henteu capek supaya istirahat ya urang bisa gawe deui lelah hungkul ngahilangkeun lelah tetep nyatan kurang lamun kurang rek sare nyatan Gusti abdi dek istirahat ingat ke abdi udang subuh gitu tah aya tuh orang niat dek KS dek udang subuh bener aya pamaya itu pamaya dan pamaya dek tahajud dan dek sare kita hayang mah pasti tuh ditanya makasih mah ya Allah gitu tah lamun kitu mah meunang urang mah rata-rata lamun dek sare teh dek naon anu kudu sare sore-sore kunaon Bang kayak jam 3 pan kudu mangkat ka pasar urang geus gitu mah geus mangkat ka pasar gitu tah urang mah banget gitu aya jarang dek sare dek tahajud berarti aya ge pernah sore-sore kan jam 1 dek urang aya naon emang jam 1 eta pan aya liga bola karena bola mah esela gitu ya Masya Allah Gusti Allah parupa ternyata orang teh geus loba ditipu ku setan ternyata orang teh geus kena ranjau dina sare urang jadi sare nu mubah dahar kitu keneh gitu ya insyaallah urang dahar ya maneh bubur amat teh dahar itu nyahabek-habekan bubuhnya teh orang ieu pan hayang tahajud hayang 12 rakaat itu nya masyaallah da nu kitu mah nya aya oge supaya kuat deui gitu supaya urang bisa digawe gitu masyaallah nah rata-rata itu tah itu dina minum dina sare dina dahar itu nu paling bagus tuh kumaha tuh paling bagus mah mun dina sare minimal itu lamun jelema ayo nu ngajakan lalajo daripada lalajo mending hees ta eta mah ibadah heesna tapi padahal nu kitu
Maya kita nyari cangkeng ge hayu cenah aja mah. Pula mah ngaji mah nyari cangkeng deui. Kita asal lihat sirah, nah itu na sirah asal lihat itu digenahan awak itu orang Jawa sana. Itu tah itu geningan para jamaah sadaya. Jadi gitu. Nah, kalau kurang mandi, nyatan kurang bila mana mandi teh supaya tertunduh mun es teh. Lamun dek kurang dek naon dek salat teh gitu. Supaya tertunduh. Gimana tuh dah? Matakan ai subuh teh usahakeun mandi. Sunah kan? Mandi subuh. Gitu. Mandi subuh teh. Jadi ada seger dina salat subuh teh. Nah sholat subuh atau dan ting bayi ngajolongjong lu banget gitu bayi ngajolongjong geus wiridan ge geus teu kuat nu power mah heulai jadi heulai kaayaan urang kaayaan sholat tunggu sholat makruh di sholat gitunya kurang geus tunggu sholat leungitkeun atuh dan tunduh teh leungit so. Tunduh teh sahwat urang, lamun urang digerakkeun mah moal awal tunduh. Gitu. Kumaha carana? Atuh bila mana urang kumandi mah tunduh kena setrum atuh ku listrik. Gitu. Da ai kopi mah tara mempan geus. Kopi ngomong ngaroko hes mah hes we angkel. Kitu nya. Nafsi. Eta teh kitu. Jadi bagus. Sunah kan? Sunah. Guys, kayak orang bahas lebih detail namanya. Anu kapatawa makruhun jeung hukum adus teh makruh adus tu bil ingomis di soimi pikeun jelema anu puasa ayo adus ngan adus nate bali bupat atanapi titeuleuh itu makruh jadi urang berpuasa aya urang teh boga gentong di mata tetapi dina bak teh gede kana bak eta makruh hukum makruh kalau urang berpuasa terus ayo renang gitu atau napi urang naon nyata langsung asup kana cai itu titeuleuh keur nalika urang puasa makruh adus sama lamun dina adus makruh berarti kan menang dosa kan makruh haramun ma'asihah aya deui nu haram ieu mah adusna haram dia tapi sah ijakan nabi mai maksud atau nabi gosok maksud haram tapi sah adusna nu kumaha cenah anu di mana eta adusna teh make caina cai hasil gosok haram nu kumaha nu gosok teh ai gosok teh jelema dek adus begitu dek adus itu aya cai ngan caina nu saha wae dipake gosok contoh kumaha contohna seperti orang make sendal batur teh teu meunang ngaran gosok padi mah dek kacai atanapi urang dek kacai ya aya sendal batur pake sendal batur teh gosok urang pake we sudah saha we mending kene saya kitu dipake dibalikeun deui itu dibalikeun deui urang mandek maling gitu nya tapi perkara gosok gitu tetap dibiasakan kan kalau biasakan kan gosok teh gitu tetap perkara kita matakan lamun jelema geus ngabiasakeun dina gosok dilakailaan ngameunangkeun kana meunangna nyokot barang batur jadi lamun hal leutik jadi kieu ini ternyata jelema teh anu paling bahaya mah dosa anu teu karasa anu teu katobatan tuh
barangkali urang nginjem make sendal batur tapi teu nginjem. Dosa gitu atau dosa. Itu nginjem nya teh. Lalu gitu tah. Dosa kan. Gosok gitu. Komo orang banyak sok dibiasakeun da. Coba dibiasakeun barang malam bicara dina geus lumrah, orang jadi lumrah. Jadi lumrah teh maksudna mah dina pulang pulung buah batur gitu geus biasa gitu. Kadang-kadang paribut teu nugana gitu nya. Juga paribut teu nugana pulung eta singkat. Mau nyopot daun dan perkara detik itu tadi, masya Allah, jadi kurang terbuka sangkaan deh bahwa eta nu boga kebon teh bakal ngahalalkeun terbuka sangkaan. Seperti kieu, seperti jelema ngarit boga domba, ngarit jukut, begitu ngarit kan di urang mah ilaharnya ngarit teh, ilahar menang gitu halal gitu ngarit di kebun batur menang lamun boga sangkaan anu kuat seperti itu. Kurang daya ngarit di sawah batur begitu ngarit teh di kebun batur ngarit gitu ngarit dan lumrah di dia mah kitu geus hukum adat nya da hiji aya dina jukut mah kitu dah terlak dari pelak tambah di da jukut mah tuh pas macam hama gitu nya gitu ditambah di dah pasti banyak jadi halalkeun eta hukumna numpatna kana gani dia membuka sangkaan gitu mah ngarit tapi lamun sabalikna lamun kieu ya batur boga kebon urang ngarit didinya ngan boga sangkaan jangan nopol ya da moal diberi mah jukut oge eta mah haram jadi haram. Hayo domba tak dan tentu murni itu teh dan tentu tak bukan asal teh moal izinan ieu mah da tibang jukut da tibang eta jelema ieu mah moal diberekeun itu tetep eta mah kudu ngata izin heula usaha boga sangkaan anu kuat pomo aya ngalebelut mah di sawah batur mah kade mah ngarusak eta mah mata karang nya teu meunang ka tong gagabah belut hantam dibobokan gagalan batur bener-bener gede bukan paras tak buat kene ya paras lah intinya kan kipinya coba orang lamun ngukuy belut anu boga sawah keselen teh lamun kira-kira dibobokan eta gagalan da kesel atuh ngarusaknya ku kituna geus aya bendu tah hukum teh diaturna teh kitu diatur hukum teh urang kayak aya dina kitabna aya referensina kabeh aya referensina itu tah lamun kieu mah ya seperti urang teh nya boga sangkaan kuat gitu lamun boga sangkaan kuat teh kumaha boga sangkaan kuat bahwa endek ngarit we dari dia mah non KBG manya tukang pun ngarit makur teh halalkeun ieu da KBG pasti ngahalalkeun sangat apa ya itu membuka sangkaan terkuat kemana komo jeung barining sifatnya urang aya kebun batur bari jeung nyokot buahna kumaha kan ajen teh urang bari jeung ngomong sorangan itu bari liwat itu eta bonteng hiji mah sorangan nyata sorangan eta mah talian gitu mah talian geus talian tong nyokot talian karungan hese nya lamun urang di talahir Gusti kitu tah ieu urang teh kabeh teh aya perkarana dina dagang aya hukumna dina usaha aya hukumna diatur ku Allah teh kabeh diatur bikin ka urang ngangon coba lamun ngangon ya ngangon ngarajah ka Parebatur eta saha kudu diduda gitu Parebatur beak eta ku domba saha eta kudu ngagantian mun jalan teh mun paros yang disalahkeun
cek panos teh aduh mbak eta beda nyuruntul cek kamu usaha jual di domba nangis gitu jika ada perkara itu perkara letik anu mata jadi dosa ke urang mah memang lagi komo lamun hayamnya hayam memang itu dosa kan bukan hayam tunggal apa emang kan itu dosa segera urang buka hayam batur anu kata kotokanana dosa tuh eta urang lamun aya hayam kayak urang terus ngising di mah urang kesel tuh teh eta bayangkeun itu sorangan bayangkeun nya dah hukum mah kitu ngaliput tibang hayam atuh lain tibang hayam da encan tentu sakabehna narima gitu singkat eta hayam teh matakan buka hayam mah mendingan kandangan yang kandangan domba kandangan hayam kandangan lain kuna naon gitu kalau bana lamun kieu mah ya hayam urang teh ngisingna tinggal aya ku kurang diangon hayam teh gitu ngisingna di batur diempel kurang teh kayak gitu empel kurang masya Allah loba dosa ini kekerasan nah itu tah para jamaah sadar masalah kin orang lebih detail lagi insyaallah nah ya nyaritakeun dina masalah sah adusna tapi haram ku sabab adusna make cai gosok cai anu teu jelas eta teh apa halal apa haramna apa diizinan apa henteuna gitu contohnya mah gitu ya tadi kok sepertinya sendal ngijem sendal mana urang begitu sendal ngijem sendal deh jelema mana Allah teu mana tetap itu jelema mana gitu teu jelema mana geus nah ya para jamaah sadana dina perkawis dina masalah adus disebutna junub karena junub jelema anu ngabogaan junub wa yahrumu bil janabah qiraatul qur'ani haram bikin jelema nu junub aya junub teh ya seperti jelema teh keluar mandi junub ngaranna terus jima ti penting junub ngaranna head junub ngaranna mens tah atau pinipas junub ngaranna nu kitu teh anu junub teh ngabogaan kaharaman di antara kaharamanna hiji haram maca Quran haram teu meunang mun maca Quran di dia para jamaah sadayana wa qiraatul Qur'ani haram maca Qur'ana malah mun kieu ya kitu ge bila mana eta jelema wa qasdu zikri kumaha mun kieu lamun jelema niatna maca Quran maka eta haram tapi lamun niatna lain maca Quran mah teu haram kumaha contona ya Quran lamun dek namangkatan liar eta kan sok maca ieu bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim eta teh ayat Quran maca apa naon eta maca Quran mah ngan niatna lain maca Quran niatna doa pikeun mamangkatan eta meunang ade hiji tah nu kadua kumaha urang keur dahar bege dahar teh urang teh hayang maca bismillahirrahmanirrahim keur junub ya kusabab bismillahna eta mah lain maca Quran eta mah doa endek dahar eta mah meunang menang jare eta mah para jamaah sadayana di antawis lamun maca Quran mah tetep haram ya pikeun junub gitu matakan junub mah teu kenging maca Quran teu kenging mana deui seueur lamun kurang dicaritakeun dina masalah naon dina masalah antara maca anu penting mah tujuanana eta tujuanana kusabab maksud lain dek maca Quran tapi kangge doa eta gitu mana
seperti jelema tahfidz Quran ayo we itu ngabandungan gitu gitu dina maca Quran ya maca Quran lamun niatna zikir mah wa qasdu zikri jeung termasuk kurang zikir ya kieu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim niatna zikir mana tah aja tingkir buka juga benar nah wa qasdu zikri tah nah termasuk kurang zikir dina ala qalbihi maca Quran dina hate kurang maca terus tadi baca kan dina hate benar gitu benar namun kurang memang nyata dan maca Quran terus eta kangge zikir mah ilmu kayak zikir mah ya masuk tadi bismillahirrahmanirrahim wa mursaha eta gitu kayak ngindak musabab eta mah tujuanna lain dek maca Quran kan eta mah dijieunkeun Quran teh baca Quran teh kangge doa mana deui nu haram haram wal muksu dina kitab Riyadul Bariah wal muksu jeung haram pikeun junub eta nyata cicing fil masjid cicing di masjid haram anu junub urang di masjid kudu di masjid aya sare teh ngimpi barang ngimpi teh keluar mani tetep buru-buru keluar haram urang lamun ngomongkeun masjid sing hati-hati jadi lamun nguji masjid kajenting eta bangunan masjid lamun niatna wakaf masjid jadi masjid kan seperti kieu tah teuing wakaf 500 meter gitu jalan masjid eta 500 meter jadi masjid kan kajenting ieu mah geuning halamanana lamun halaman asupna kana wakaf eta masjid haram dijelema nu junub kadinya tapi lamun kieu mah bedakeun antara masjid gitu jeung tidinya jeung di mana nyata non perkara-perkara anu nyangkut kana asrus masjid jadi seperti kieu ari wakaf mah eta mah geus tah sa masjideun 400 teh anu 505 imah lain eta ngan imah jeung pikeun halaman masjid tapi lain wakaf masjid halaman itu niatan lain wakaf eta mah lain wakaf masjid imah jeung halaman we gitu eta mah kenging gitu jeung halamanana itu kusam eta mah di luar masjid berarti luar masjid katakan di masjid hati-hati kan di masjid oke bisa ngaburah barehna ke permasalahan ke kana kurban gitu kurban jadi sing hati-hati lamun seperti sumur anu diwakafkeun pikeun masjid lain jangan pikeun umum sing hati-hati kan lamun geus kana wakaf sing hati-hati jadi tong sembarang ngagunakeun lamun urang dek nyeun kursi kitu nya dek matung kursi cokotan tong wakaf gitu biasa eta mah jeung fasilitas masjid gitu fasilitas tak jadi di luar masjid berarti fasilitas mah ya fasilitas mah berarti bisa digunakan gitu nah eta gitu non di mana haram hukumna cicing di masjid cek Imam Abu Dawud dina Sunan Ibu Dawud jeung Imam non nyata Ibnu Majah dina kitab Sunan Ibnu Majah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la uhillul masjidah linujubihi wala li ahid teu halal pikeun jelema anu junub nyata aya di masjid atapi pikeun nu haid teu halal teu meunang cek saya teh cek Ibu Dawud dina Sunan kitab Ibu Dawud nah wal muksuk eta wal muksuk
ditemenangkeun gitu cicing di masjid matakan awewe usul-usulnya gitu nya temenang tadi udah lamun cara kemen ke masjid gitu temenang kumaha lamun cara orang di masjid di pondok atau tapi di majlis taklim eta mah kayaknya asal saluran di masjid luar masjid katakan lamun pengajian ibu-ibu mah bagusna di majlis gitu tapi di musola ai musola asup masjid teh mah musolanya ari musola mah lain asup masjid jadi masjid teh aya masjid dipakai jumatan disebutna masjid jami ai musola asupna masjid lain ai musola mah eta lain asup masjid kusab naon mantakan sok dibahasakeun baheula mah eta teh langgar ieu langgar teh ai musola mah lain masjid sebab ai salat mah kajeting tempat salat dek di musola dek di mana ke ai musola mah tetep bisa ai salat di mana wae gitu atur ribuhnya sama seperti orang di imah jeung musola gitu pas semen pemajikan nanti saja mana begitu aya keperluan ka musola teh teu meunang jadi lamun musola meunang sebab ai musola mah eta mah asupna lain masjid sebab di dieu naon yahrumu bil janabati haram hukumna nyata wa muksu cicing di masjid aw taraddadu atanapi bil masjid atanapi bulak balik di jero masjid gitu di bulak balik kurang itu lamun cara di mate mah kedeun ka pilot kedeun kawetan bulak balik di jero masjid teh mana pikir juga tuh sebenarnya dari sing hati-hati orang lamun di masjid mana barang anu menang barang anu teu menang kade maka kan lamun urang sapertikeun dina masjid mah lamun aya anu ngawakaf pasir semen kade eta pasir jeung semen tong dibuang kade ulah gitu ulah urang kan sok dibuang ya mun wakaf batur teh masyaallah gitu kan kayak eta mah aya dina kitab khusus pembahasan masjid aya mereka jadi masjid menang teh kayak dipugar dipiceun aya menang apa teu gitu eta dina referensina nah di dia para jamaah sadayana termasuk bolak-balik itu eta teh nyata naon nyata hukumna haram pikeun anu boga junub gitu tapi lamun kieu mah ya lamun jelema teh mah kitu da ayeuna mah kudu lamun urang teh teh mah nya halaman mah lain asup kana masjid sieun mah di mana jarang itu eta mah asupna berarti kana fasilitas gitu fasilitas anu memfasilitasi masjid termasuk nanti haram toab kade toab ya haram dikirani dulu haram toab urang toab itu keliling Ka'bah begitu keliling itu junub haram kade ya tetep itu menangnya haram toab urang murilingan gitu gimana termasuk nanti termasuk nyata nyekelan Quran nyekel Quran orang kan sok begitu ya junub ya begitu boga junub ya nyekelan Quran itu mana kan sebab la yamassuhu illal mutahharin teu meunang dicekel Quran mah lamun teu suci we kumaha teu boga wudu entong teu boga Quran jadi tong nyekel Quran lamun urang teu suci hati-hati tah ya dina kitab kita jatuh Fatihah sebab nyata lain masyhur ila mutahharun dina Darul Fatih Imam Darul Fatih gitu tetap lain masuk Quran illa tahirun dina kitab cek Imam Darul Fatih gitu. Nah itulah para jemaah sadayana saya para jemaah sadayana insyaallah
Urang doakeun hiji doakeun bertuana Haji kosnya dan di pedang mudah-mudahan sing ditambahkeun ku Allah. Kaduana bertuana Mang Yamal terus mudah-mudahan dibina mudah-mudahan sing aya dina ridho Allah sing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang masuk Fatihah ala hadinya warabbina sallallahu alaihi wabarakatuh bisyiril Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah pada jam sadana kangge pahatosan ibu wengi Senin enjing Mang Yamal belum kangge manakibannya di Mina itu manakiban di Mina ya manakiban sama di haturan nanti kasadayana ada manakiban setiap wengi Senin gitunya insyaallah nya aya amplokan aja nama masjid. Gitu insyaallah ya di setiap pagi Senin dijalankan satu pagi Senin gitu insyaallah eta mah jamaah sadayana nu aya waktos mungkin berangkatna sekitar tahun pada maghrib hayu pada isya maka eta mah hek dina grup nya siapna gitu siapna apa pesing dek di asar teu boga sanua kari tu wae gitu. Kita insyaallah pada jamaah sadayana. Terus insyaallah tanggal 10 Maulidnya Rabiul Awal nanti orang bertepatan di 10 Muharram atau nanti 11-an itu insyaallah orang langsung Maulidan insyaallah tangge ceramah insyaallah pertama berpulang ke Cirebon mungkin orang tambahan insyaallah mudah-mudahan paling penting mudah-mudahan sadayana sing memberikan izin Allah sehat walafiat orang sadayana termasuk mudah-mudahan orang sadayana dipasihan petunjuk anu jalan lurus jalan-jalan anu dipasihkeun ku Allah hidayah pikeun ahli-ahli musholeh itu insyaallah akan paling penting nyuhunkeun ka Allah sing dipasihan jalan lurus Allah mahdina siratal mustaqim terus doa ka Allah supaya orang tong ngapikeun kasesat di alam dunia ini insyaallah para jamaah sadayana eta mah sesuai sakitu para jamaah sadayana yang pilih ayat pertarusan di maka dina grup nya dina WA baik terus ayat pertarusan insyaallah kita memang panjang itu pembahasan kesilkan pada jamaah sadayana begitu nak kurang salit anu paling pentingnya kajenting sakti deui pentingnya kahartos itu dina masalah adus memang sengaja kalau di ayat tolak ukur pertanyaan supaya cepat paham gitu paham memang sulit anu jelas mah mudah-mudahan ukuran bulan sakit di sana sakit sakamampuna ibadah sakit ya di sana mudah-mudahan sing aya di maghrib Allah insyaallah mudah-mudahan yang sadaya ditampi itu ditampi salat urang ditampi ibadah urang ditampi amal urang ditampi sadaya nu teu sayana mudah-mudahan sing aya di maghrib Allah Subhanahu wa taala. Kita para jamaah sadayana haturkeun pun masuk ka wadah makadar wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.